Maman. Kadeu maneh? Abdi juragan. Heeh. Ya, ada apa? Juragan, Bang malikeun koran. Ayeuna mah geus leuwih ti jam 12 tah ieu duitna. Biasa mah lamun geus rada beurang bisa ditawar. Tina 1000 biasana 700. Nya, mun bisa mah 500 we. Pek ieu duitna ye. koran naon juragan? Ya naon we harian naon lah. Pikiraneun, pek wae naon we lah nya. Mangga juragan. Gancang cerita balik deui si Maman. Ieu juragan. Ku abdi tiasa ditawar koran teh cerita geus beurang. Alus, sabarahan hargana? Rp500. Tah abdi ngagalih 2, mangga diaos 2 nana. Hiji waktu aya budak ayeuna teh keur zaman harita mah kaset video nyawa. Lain ayeuna makan VCD nya nu Betamax geuning baheula kaset. Tah babaturan teh nginjeum kaset. Geus lila kakara manehna kaingetan rek malikeun eta kaset, babaturanna nyamperkeun kumaha cenah mun teu dibikeun kaset teh. Rame teu film teh cenah. Teuing atunya disebut rame henteu, disebut henteu da rame cenah. Naon ramena? Ngagorowo gegerjesan we cenah. Nah, naon judulna eta film teh? Head Cleaner. Aya tukang beca kabeneran pisan manehna menangkeun penumpang anu teu make baju alias bugil. Nyaho bugil barudak? Tah, taranjang di perjalanan tukang beca teh ningalikeun we tah kanu bugil teh di jero becana. Tulis si aweuna teh ngomong kieu. Naon atuh tukang cenah beut ningalikeun wae kakara ningali nu bugil cenah kitu cik aweuna teh. Tah, ceuk tukang becana, "Oh, henteu Mbak, sanes abdi mah nuju merhatikeun kira-kira engke Mbak atanapi Neng ngaluarkeun duitna ti mana?" Tah, ieu mah dongeng ti kampung wa. Si Ujang nya preman kampung dek indit ka Jakarta cenah aya pigaweun tah wa. Naik bus AC nya. Eta teh pas keur diuk manehna aya naon teh nu niup kana ieuna kana punukna nya. Bari ngagorowok teh. Nya henteu bari ngagorowok manehna. Saya cenah nu niupan punuk aing cenah kitu. Cek nu penumpang nu lain teh, "Sanes abdi Pak, eta mah AC meureun." Tong boroneng si AC, si iding ku aing kamari geus digitik cenah wawanianana. Carita di toko besi. Pas aya jelema datang ka toko besi, ngomong kieu, "Koh, sabaraha cenah ieu ieu bohlam ya cenah nu leutik paranti ieu teh senternya." Cenah, "Oh haya, eta mah gope kitu nya." Eta bingung tah si budak teh nya nu kakara datang teh. Gope teh sabaraha tapi rek nanya gengsi nya. Bari ngajawab kieu teh, "Lah sa tingtong we lah, tingtong sa tingtong cenah." "Haya oi kagak ngerti naon itu tingtong." "Ai gope naon cing?" cenah cek si budak eta teh. "Gope mah 500." Tah cek si budak eta, "Heueuh tingtong oge 350." Berikutnya cicing tong heureuy. Tah nya ieu mah carita kejadian di Cililin. Jadi aya bapak-bapak nya kapanggih keur nyekel minuman keras ku budakna. Ku sabab sieun diturutan ku budakna. Tuluy manehna teh nyieun alasan cek budakna kieu. "Naon eta Pak?" "Oh ini bapak percobaan cenah." "Percobaan naon?" "Kape manenggap manehna teh kana ieu kana cacing kalung apal nu panjang, cacing tanah. Tah abuskeun ku manehna teh kana botol minuman keras eta teh." Cek bapana kieu. "Tah, nak,
Sok tingali ayeuna percobaan bapak ye cenah gitu. Nanya pas beberapa menit kemudian teh si cacing teh paeh dan memang minuman beralkoholnya. Apa kesimpulannya nak dengan percobaan ini? Cek budak ngajawab kieu. Berarti pak, kalau kita minum minuman beralkohol maka cacing dalam perut kita akan mati. Aya deui ya barudak. Di Cimindi ya barudak aya preman. Tah kerenang kering budak teh si preman teh ngaliwat budak leutik. Tuluy nanya kieu. Cenah bapak ari abang cenah. Ari eta tato naon gambarna eta nu dina leungeun. Cek si preman teh, oh ini gambar naga. Eta budak mangpret lumpat sieun. Geus kitu 5 menit kemudian tanya, nggak datang weh brimob kabeneran ngaliwat di Cibabat. Tuluy nanya, cing, saya rek nanya, wahai sang preman cenah, itu gambar apa nu aya dina leungeun? Oh ini pak, ini mah gambar kadal sebelah kiri, gambar cacing sebelah kanan bari lumpat. Tah, geus gawe di Singapura. Dulurna teh nu ti Garut eta mah titah datang ka Singapura. Tanya, ai cek ninina teh, ujang cenah kumaha lamun nini rek ka WC, apan tulisanna ge hararese. Cek si Ipal teh, lah ni ulah hese-hese pokona mah aya tulisan men, tah jang lalaki, lamun woman tah jang awewe. Eta ninina melak cangkeng bari ngambek euy barudak. Sabab cenah kieu. Nini ge bisa lah saeutik-saeutik mah maca mah nya we teu ngarti men and woman cenah kitu. Eta si Ipal ngomong tuntun, punten cenah bari acung-acungan teh geus we kieu lah. Pokona mah lamun anu tulisanna loba tah panjang eta artina jang awewe. Lamun saeutik pan men tah leutik saeutik eta jang lalaki. Ngarti cenah. Eta pas ditinggalkeun balik dia bari ngambek eta ngagantawa ngambek ka si Ipal teh. Teu balik sia boga incu teh cenah. Nah kunaon ini? Heueuh, soalnya ternyata di Singapura mah tulisanna teh kieu, bahwa nu jang awewe tulisanna ladies. Nu jang lalaki gentleman. Apaan panjang tulisanna teh. Jadi we salah abus ka gentleman we. Aya keneh Pal. Tah. Si Ipal teh lumayan rada lila geus di naon ngaranna biayaan kurama teh cicing di Singapura. Kurama di biayaanna. Tah geus meunang green card nya eta kartu hejo lamun di urang mah KTP. Meunang gawe manehna teh di Singapura. Tah, kabeneran diwawancara, kieu petikan wawancarana teh. Saha ngaran? Abi Pak, ya. Ipal Pak. Alah. Tah, sekarang bisakah kamu berbahasa Inggris? Oh, sedikit Pak, bisa lah sok cobaan, cek si Ipal teh. Oke, cenah cek anu nanya na teh. Could you tell me about your family in English? Si Ipal ngajawab kieu. I'm sorry sir, I don't have a family in English. All of my family live in Garut. Ngerti teh? Nya pokoknya mah intina mah si Ipal mah eueuh nu hirup di Inggris, dulurna aya di Garut kabeh gitu. Sok nanya, lamun urang inung urang nyieun kue sok diabuskeun kana naon? Lain lamun ngukus kue geuningan. Tah, hiji waktu si Ipal ulin cenah kabeneran dibiayaan ya kurama ulin ka luar negeri. Alah, genah teh. Pas henteu teuing. Tah, manehna bakat ku belegug-belegugna teh si Ipal nya.
pas rek abus ka hiji gedung aya tulisan open. Wah jika meureun lamun abus kadinya nu enggeus oge bener cenahnya cek indung saya ge sok tutung. Kakara 5 menit manehna rek abus kakara arek tah nincakeun kakara mikir kitu. Tah pas kakara si Ipa rek abus ka eta gedung anu keluar olinga atangana. Nepi kata jadi eta si Ipa. Duh lamun abus ka eta gedung bisa tutung kudu ciga olinga atangana.